Kadang ibu blangkon teh blangkon sejenis blangkon lah. Dah berapa? Lamun para santri ka Jawa, di Jawa aya kutub sirah di Jawa eta namina blangkon, tinggal iku akang blangkon ku aja blangkon mah dihareup rata di tukang meurepan. Masyarakat begitu aya apa? Dihareup baik-baik ka urang sumuhun dawuh ka urang samina watona di tukang urang ngagogoreng urang teh beak jeung teuing orang-orang. Aya 4 ibu jalmi teh sebut tadi hiji Abu naon? Abu Bakar, 2 Abu Lahab, 3 Abu Jahal, 4 Abu saur ibu anu saya teh Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Bakar. Lamun kuabri taros ibu, lamun gaduh caroge euceuk hoyong jiga Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Alhamdulillah. Hoyong jiga Abu Bakar. Sing apal ibu Abu Bakar mah pamajikanna 4. Nah kalah seuri 2 meneh asup Islam, 2 geus asup Islam, jadi 4. Mata kolor sing jelas hoyong salaki jiga Abu Bakar hajir jiga Abu Jahal gitu. Ulah bawarehan cek hukuman Allah pisadayana bawarehan kieu ibu bu ngurus rumah tangga capek henteu gawe di subjedur nepikeun ka sore jejer capek henteu ngamandian budak ngadangdanan ngabacuan ngahuapan ngantur ka sakola balik deui ka imah nyuguhan salaki dacan sarapan capek henteu ka sawah ka kebon ka pasar capek atawa henteu lamun ku salaki dipanengankeun hiji deui ngarah teu capek teuing bade moal rieu engkoh kan capek atuh cenah ajengan eta mah jadi pindah capena capek naon maka pilih ibu mending capek hate mending capek gawe mending capek gawe kapuping pak si ibu milih mending capek gawe mata piisuk ku bapak boga pamajikan gawekeun sapaehna geus paeh kawin deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu urang maca sholawat heula takdiman ka Rasul sia 1 kali sholawat digantian 10 kebaikan. Alhamdulillah. Aman ya habibi habibi salam cuma tinggal habibi ulah laika terus digampangkeun tapi tinggal habibi balik deui ka teu kompak. Aman ya habibi habibi salam salam alaika 10 kealusan. Alhamdulillah seukeun ceuk sholawat kurang 20 keun heula. Aman ya habibi terus ke habibi salam 20 kealusan tak kurang 30 keun heula ceuk. Aman ya habibi terus Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bari ngais incu, ngais budak, ngais orok, maca sholawat saya awon. Pantes cek ibu teh bari ngais orok. Aman ya habibi 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 salam habib saya awon. Imah udah ngais orok teh nyil usro si unyil dagang baso kan tabrak mobil hejo nang karak nongtot leho. Eta ngais orok ke tuan saya awon saya daripada budak dibebeutkeun saya ibu ka dapur ngalenos cengek nyieun sambal maca sholawat saya awon
pantes ibu teh bari ngarantos cengeng ibu aman ya habibi 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 salam habib salaki moal cemburuan da apaleun Ahmad ya habibi teh Rasul coba lamun cek ibu di dapur engkos ya habibi eman ya meureun ditawapung saku salaki Allahumma sholli wa sallim wa barik apa para alumni jadi tugas Rasul ke berat Pak. Hiji poin kedua. Ada tugas Rasul ajengan ayat sabaraha dina Quran surah Al-Ahzab surah naon Bu? Ayat 45 46 ayat sabaraha. Tugas Rasul teh ayat 5 ayat sabaraha Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Hiji apa? Dua jeung tilu. Wa mubasysyiran wa nadhira. Nu kaopat. Wa da'iyan ilallahi bi idnihi. Nu kalima. Wa tugas Rasul teh ngan ku abi ibu para alumni moal dibahas sadayana waktos tosia bade dibahas hiji tah nu opat deui mulud hareup onang deui abi mun bisa DP na ayeuna terus tujuh hiji tugas Rasul teh ialah syahidan naon cenah Bu naon syahidan teh ajengan Rasul tepa akan menjadi saksi. Saksi kumaha? Saksi anu teu bisa dibayar, saksi anu teu bisa disuap, saksi anu teu bisa dibayar dengan harta benda dunia apapun. Toh pada waktu itu harta benda dunia ibu teh berlaku. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pak Rasul akan menjadi saksi. Naon nu Rasul disaksikeun? Ibu jeung bapak urang bangun reja para alumni sadaya apakah ibu jeung bapak layak menjadi umat Rasul atau tidak lamun layak ada harapan urang mendapatkan pertolongan Rasul tapi lamun urang tidak layak sieun teuing kuna ku paribasa cau Ambon di korangan Ambon kumaha carana urang hoyong janten umat Rasul pada sok diawas ku ibu mengenang almarhum almarhumullah mutaba'ah dina laku tepang di mana di masar boy tak eta cek nalan sangge maka Rasul harita bakal menjadi saksi rek nyaksikeun apakah bapak layak menjadi umat Rasul atau tidak ibu layak menjadi umat Rasul atau tidak kumaha carana mutaba'ah ittiba tuturkeun laku lampah Rasul pidamel laku lampah nu diajarkeun ku Rasul maka ibu jeung bapak ada harapan menjadi umat Rasul amin itu Bu Rasul ditaros ku sahabat ya Rasulullah ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasul pada melanon anu paling dipikara sareng Allah riwayat hadis lain mengatakan ya Rasulullah ayul a'mal afdalu indallah pada melanon anu afdal saur Rasul as-salatu ala waqtiha salat di awal waktu para bapak ditafsirkan ku ulama-ulama hadis ayat fi awali waqtiha fil masjidi jama'atan di masjid berjamaah itu adalah ciri umat Rasul. Bu gaduh caroge jika wawarehan jika lebaran gaduh caroge upami subuh caroge sok digugahkeun tara keresaweun henteu ka masjid alhamdulillah mantap Pak
Diperlukan hari ini generasi-generasi anu boga tanggung jawab besar terhadap agama. Amin. Cara nate kumaha ibda binafsik para alumni perbaiki diri urang heula. Ibu punten abdi ngaros ari kapungkur ibu nuju Arano ari ada di kaum teu aneh di lembur masing-masing alumni kapungkur masjid Ararageun teu baheula mah masjid teh leutik disebutna ge naon ari kapungkur tajuk di keramik ieu teu kunaon palupuh ngaranna ge gigirna di tembok ieu teu kunaon bilih luhurna can kunaon kieu teu kunaon baheula damar colen oncor tempel patromak obor kaluar ti tajuk irung mehong da tajukna leutik yuk obor ngabelah. Tapi lamun pertarosan bapak kasih kuring ustaz ari baheula jeung arina gebiar mana ayeuna mewah mana ayeuna alus mana ayeuna. Tapi seandainya pertanyaan para bapak para ibu sadaya naros kasih kuring ajengan ari barokah beunang kumana punten diakui ataupun tidak barokah mah beunang ku baheula. Beres Bu? Indah Pak baheula barudak setengah 4 sore setengah 5 sore ulin teh hareupeun tajuk hareupeun mushola kaulinan baheula naon baret galah gatrik dampu pecrek simsel enang sumput gobang barudak baheula diantep ku ajengan teh baheula mah pamun hareupeun tajuk teh ngahajak meh datang waktu salat berjamaah teu hese baheula jam 5 barudak asup ka tajuk ka mushola ngahurungkeun ampli merek toa ku listrik ngahurungkeun ampli ka pungkur ku aki nepi ka sini saban waktu salat ku tatang poten teh dengan si aki teuing ka mana si goreng si aki teh keur disetrum di tajuk barudak pupujan teu gaya 3 santri tabul pawah Pak baheula sa Jawa Barat dengan hiji-hiji naon eling eling umat teu eling teu eling mah akur jawab bu ibu ari budak-budak ibu urang mangun reja urang lembur masing-masing setengah 4 sore setengah 5 sore geus ngariung di masjid atawa henteu budak urang mangariung utak-utak ngoprek naon tingali Pak jomplang Pak disebutna gitu subuh maghrib paningali abdi baheula keur leutik bapak-bapak lamun bada maghrib tara ciling-ciling keluar tara baheula cari cing ditajuk di mushola naon gawena eta teh ceuk ulama tasawuf intidharu salat ba'da salat ngadaguan salat isya sabada salat maghrib tah eta teh fadilah ijabah doa aya di dinya aki-aki dihayunggung anu beureum bari anu teh geus lada muter-muter tasbih warna hejo nu geus pakojot wiridan kolot baheula mah aki-aki sila tutup nanggeui Quran baheula mah dabu barutut tapi butut oge di barat Quran ayeuna di imah urang herang alus mahal tapi Quran ayeuna mah jadi alat pangusir kuntilanak kumpul. Ece walar sing jujur ari